wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi jisim kuring anu sadayana parantos linggih sami sadayana dipihormat. Sugrining puja-puji kalina syukur sumangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala rena dina sonten ieu urang parantos tiasa kempel riung mungpulung jonghok paamprok hempak merbayaksa sejak nyakseni hiji acara adat nyaeta siraman calon panganten nu geulis neng aroh maesaroh. Sholawat kalihna salamu biya tansah kiluhuran kajungjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh kasadaya kula wargina para sahabat natuk pamudah-mudahan urang sadayana insyaallah tiasa kalbat umat anu sampurna jaga kenging syafaatul ummah timantena amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Ibu kalih bapak hadirin sadayana hayu urang porsi anu sagedengeun mangga sareng aya di paling dia kasep panganten raina manawi raina paling dia kasep so apa salira cita-cita nu dianggalna parantos syariatna bakal dibanjur ku cai kanyaah indung jeung bapa hakikatna mudah-mudahan ieu cai anu bakal dibanjurkeun kana jirim jisim salira mugia mersihan micin geuleuh keumeuh salira mama sareng bapa manawi tiasa ngadeg sagedengeun heula sineng mangga sok ngadeg dina dinten ieu mah sakali deui salira masih dikungkung ku sepuh diriung-riung ku dulur ku baraya tapi poe isukan sabagda saksi ngesakeun salira dicangreg pageh ku hiji pamegecep Agus Wahyudin nu jadi mamah jeung bapak geus teu boga tanggung jawabna mamah bapak sok rada kanyaah mamah bapak peuning didorong ku pangdoa indung jeung bapa jung gelis roh sing rahayu balung walagri getih mulia jatnika didoakeun nya jung sinyorang keberjaan dina kahirupan anyar cekal mama bapak ngaruh ka paling ieu subhanallah alhamdulillah sareng mama ieu cepeng kuluaan cepeng heula kuna anu sebat bapi bari geus ngajadi di dieu bageur bahkan eta bari teh diwadahan dipisahkeun ti salira dina tempat anu dicepeng ku mamah disebutna pandil tak ieu dianggo cai ayeuna cai kaheman kawas kaasih kalayan disimpenan hanjuang ari hanjuang teh heuleut nu jadi indung jeung bapa kasalira teu bakal digentos enjing mah ku caroge teu mari kitu bapa dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Bung jalan rahayu kembar jalan kawaluya bung jalan rahayu kembar jalan kawaluya bapak hanjuang eta geura cabut ku bapak sirak dieu wates bapak ngagaduhan tanggung jawab kanu janten ingkang putra sabut simpan urang lepaskeun lajeng eta cai cepeng kuduaan banjurkeun kucurkeun kocorkeun kana gentong sok rada luhur bismillahirrahmanirrahim insyaallah cai keng nawasulan bade dianggo ibadah rahayu balung walagri getih mulia jatnika kanggo nu neleng nengku neleng nengku anak ngaput tanah kalabu dedah garis putra mama dedah ya salamina arwah teh bager saha payogeun anjeun
ulah aya aroh gumelar ka alam dunya tanpa syariatna indung jeung bapa hidup bageul. Moal aya hidup gumelar ka alam dunya lamun teu aya nu jadi mamah jeung bapa. Urang nyorehan ka alam tukang sakarapan mangsa hidup di kakandung kudu jadi indung. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa anjung sasatna kakandung hidup lain barang anu enteng geulis arep. Tapi barang baga nu aya dina wanci harita anu karandapan kudu jantung mama. 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyang 5 bulan genep bulan mural jeung sabar 7 bulan numbuk di 8 bulan geulis anak nu jadi indung ampal panjangna peuting arong. Nu jadi bapak ngamarojengja ngadoakan ka Maha Kawasa sangkan hidup nu aya dina jero kandungan mama. Mugia sing sahabat lahir batin gelis anak ini mamah narohkeun nyawa jeung raga ngaraksa ngajaga hidup dina lebet kandungan nepi ka hiji peuting kersaning Allah Subhanahu wa taala kesanga garajak salira diramu dipangku dipika nyaah dipika was dipika asih nepi ka kiwari bageul leunang deui dok bebereumna anak ini arep kanya mamah jeung bapak wening nepi ka iraha urang suwikeun heula pangdoana. Gerak kenalisan bageul kanu janten mamah. Abdi lahir sareng batin. Abdi hapunkeun dina segala duka kalupatan. Atuh mamana, atuh sororo, ngagedekeun. Ngatik, ngadidik abdi. Mugi kasageun kieu. Abdi teh acan tiasa ulang tarima. Umus ukur nyisahkeun bae. Sarus kitu. Papunten abdi. Doakeun abdi mugi aya dina kabagjaan salalamina. Geus anak putra mah doa sareng pangapura mah kudu dipeta agar ngarorok hidup gagedekeun hidup ikhlas hidup pisan geulis anak juk geura rumah tangga jika laki nabi geura hotang kabagjaan pilu lahir batin ku emak didoakeun pisan geulis. Jadi mamah ikhlas ridho pisan dina ngagedekeun salira bageul anaki ieu aya lawan bodas simpen dina lahunan hidup mah nu kasabara lami dina lahun di eyong-eyong ditimang-timang ku janten mamah sok sepeng heula dampak sampean ku salira rasakeun geterna rasa nu jadi anak anu jadi indung isukan bakal diikhlaskeun diridokeun salira moal aya di kekepan atau napi di kokotan ku jadi indung tapi bakal turut patuh kanu janten sareng hidup bageul ieu dampa sampean mamah hidup duka sabar 10 juta rengkah ngabelaan hidup duhur pet nyawa taya beurang taya peuting ka salira anjeunna fokus keur ngahirupan kulawarga kalabat salira sawarga aya dina handapeun dampa sampean ibu hidup mengpung dicepeng ku hidup moal kaalaman deui aroh sok urang bersihan urang wasuh ieu dampa sampean ku cai kembang bakti diniatan ku hate anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim mangga nyanakan cai kembang
Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri tina kaweningan gawi natrat jalan kabajaan dampalna bager diusap sok handapna ieun penuh perjuangan ngabelaan hidup disuk-suk tidungtung kadang kala kewajiban mah kapopohokeun tah ieu pisan nu ngalantarankeun salira bisa mangkat dewasa subhanallah alhamdulillah lungsurkeun bager sok lungsurkeun neng rada mundur sakat rahasia aya di sawangi sok diwangian diusapkeun ku salira kana tangankeun heula tanapi langsung bae mangga kumaha neng sok mudah-mudahan ieu wawangi ieu panyeungit sing janten seseungit dina kahirupan rumah tangga salira sok bager diusapkeun kana dampa sampean mamah di dalam sok tah itu mama emak lahirna batin dipuja-puja ku abdi ngaturkeun nuhun subhanallah alhamdulillah cekak bager cepeng panangan mama hiji terasnya dina lahunanana sok dina lahunan emak bismillahirrahmanirrahim sok nyeuh bager cepeng ku mama hiji mama abdi hapunten lahir batin abdi hapunten mak meninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami rumaos abdi tarobeh seueur ngajaheutkeun emak ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap geus dirangkul mamah sok harewoskeun kana cepil mamah diharewoskeun mamah ya abdi arwah putra mamah naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampunan nu jadi emah hatur nuhun emah tos ngagedekeun abdi doakeun abdi bade rumah tangga bade pisah ti emah mudah-mudahan abdi sing aya dina kabagjaan oge emah muga sing panjang yuswa doakeun abdi sing tiasa katingali abdi hirup dina rumah tangga aya dina kabagjaan sapali deui neng dirangkulna sapali deui paling itu sabelah deui dirangkulna sapali katuhun mamah palikeun sen mamah so tah kitu jeung geulis aro cimat mamah lahir jeung batin puputon kebangsot capang harapan nyaah pisan deudeuh pisan hampura mamah disisap nyarekan ngageungeurkeun hidup lain hewa lain teuleun tapi itu bakat tingkunya salira hayang jadi jalma anu cager bager oge salamat di dunya parat nakrat di akhirat jeung bager tong salempang tong hadiwang didoakeun pisan ku emaknya cu cekap disun taarna tarang si neng disun ku mama tong rusuh teuing jeung aro sing panjang umur panjang jodoh babarik deui Kristina ku emak didoakeun pisan lahirna batinna dramian tong salempang tong hadiwang cekap istri nyaeta ngawalian Bapak ingkang putra insya Allah terus dugi kana wancina bade rumah tangga neng kedalisan heula kana jadi bapak suhunkeun kariduanana enjing supados salira diwalian langsung kuno jantan rama salira insya Allah aya dina kalancaran kalayan aya ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak enten enjing abdi bade nikah ka Agus Wahyudin suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundur ka pangarsa bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugi bapak ikhlas ridho sama ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugi ajankeun keluarga anu bagja dunia dugi ke akhirat jaga
anak Inggris neng aroh kamu hidup bahagia mangkaku bapak didimakeun hidup bade disaksian dilaksanakeun hidup bagi dititahkeun ka ku bapak Pak insyaallah arwah diwalian langsung ku bapak jumpa geus dira hidup laki-laki mugia aya jodoh hidup ti Allah layan bagi bagja dunia lamun akhirat. Alhamdulillah bade diwalian langsung bagi hakikatna aya di dokter Allah Subhanahu wa taala. Sanak bager eta lawan bodas simpan deui di dieu. Lajeng mangga sanak ka sampean Bapak anu sami penuh perjuangan taya beurang taya penting taya hujan taya angin taya poe bager salamina ngabelaan hidup urang wasuh deui urang berkat gampang sampean Bapak tidak sok cai kembang bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah minal khotoya. Handapna bageuna panas sampai diusap ieu sami tadi disebutkeun penuh perjuangan ngabelaan hidup moal kaalaman deui umbah dampal sampean nu jadi bapak nu jadi emak ayeuna disaksi ku kadang wargi iluhan ku para sepuh yang salira hiji putri anu bakti mangga bager aya risah wangi diwangian deui ku salira geus simpan dina eta dina lahuna neng mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi ieu wawangi sing janten panyeungit dina kahirupan hidup sing nyanda kaberkahan Bapak. Alhamdulillah gaduh ingkang putri putra sakitu bakti nak sakitu hormat tilawatna kang janten tamak lajeng pansangkeun emutan lahir jeung batin duh Bapa punten lahir jeung batin hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Alhamdulillah dirangkuli bapak anak bager haroskeun bapak ya abdi aroh putra bapak abdi teh acan biasa mulang tarima bapak ngabelaan abdi narohkeun jiwa jeung raga nadawi dipamit dinten enjing abdi bade nikah hapunten lahir batin samudaya kalepatan kalepatan sabari deui kali dia dirangkulna bager anak geulis jeung encu sing kemubuh nanjung rahayu nambat darajat lebih balaina para rezekina ku bapak didoakeun pisan mugia sarira dina nikah enjing rumah tangga aya dina kabacaan salamina cekal taar sineng tarana disun ku bapak bang karang urung doa jeung bageur subhanallah alhamdulillah abdi doakeun biasanya siana abdi rumah tangga aya dina kabacaan. Alhamdulillah kak geulis jeung mak jeung bapak ridho pisan bogia hidup pinuh rahim geuna jarak kasabat. Alhamdulillah rabbil alamin. Cekap bager atas di enjing bade rumah tangga hatur nuhun pangdoana ti Abah dirakeun pisan geulis mugia sing panjangna taralakon hidup ulah kasmaran dicaritakeun rahayu balung wala beri getih cekap dirangkul sakadapan neng abahna Yosua 180 langkung Masya Allah alhamdulillah masih kene jag kalayan sehat walafiat cekap bager lajeng ka damang sing sehat dinten enjing abdi bade rumah tangga didoakeun geulis jeung geramian gerak laki rabi tos dirangkul makna bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Sapali deui neng salah deui cekap uak sing damang sing sehat abdi sakali deui Dawidi hoyong janten kula ke anu hatur nuhun uak pangrojonna pangdoana
sekarang dirangkul nang jiu gelis didoakeun pisan cu sing tumuwuhna jeung rahayu nambat darajatna teuing bari salira rek rumah tangga ngahontar kabagjaan kasampurnaan hirup lahir batin cekar bageun alhamdulillah sing damang sing sehat tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan urang silih doakeun bageun brah aroh geus nepi ka wanci hidup rek laki rabi sing mandiri jaga aya dina kabagjaan hirup lahir batin dirangkul wana sok bager subhanallah alhamdulillah nyaahan pisan bager sadaya nage teh mah enjing teh bade lekasan hirup lalagasan ari jeung dulur biasa di bumi teh sok silih sirih bahkan sok silih paseaan timimiti poe isuk mah peupeujih nya cek ulah kumawantun suksana dan kanu jadi dulur sabab eta geus aya nu gaduhna geus aya nu nyangtingna nya eta cek Agus Wahyudin sakedapan manawi salira kedalisan kanu janten nyebatna teteh sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh anu dihormat abi rumaos kumahawanteun ka teteh kumargi kitu abi nyuhunkeun dikapunten sareng teteh ku abi didoakeun pisan mugia dina rumah tangga aya dina kabagjaan lahir batin kalayan ulah hilap ka abdi kama ka bapa sakali deui abdi hapunten lahir batin Ya, diserang anjing nepi ka hareup. Teteh dititipkeun emak bapak ka ujang. Yang sing soleh, sing nurut kanu jadi kolot, kanu jadi lanceuk. Hapunna teteh, sok loba cacarik, sok loba mapatahan. Sekali deui disamplak anjing nepi ka hareup. Teteh mi HP emak, mi HP bapak. gitu hari hirup cek dulu kadang hiji mangsa sok silih pasikaan tapi dina wanci jadi saksian ku dulur jeung barang hidup teh hiji jajaka hiji lalaki anu soleh bakal ngaganti engke lamun teteh dicanak ku carogena dari tos amanah ka salira ni hape makin bapak ulah bangor sing soleh bagian sakiasannya sok sungkem heula kana lakunan teteh cepeng dan panangan teteh dan api mudah-mudahan si jantungnya habis ujang didoakan bisa insya Allah teteh mual hilap mual pokok kasalira didoakan bogia salira sing janten jalmi anu sukses lajeng dirangkul ku ujang dirangkul tetehna tah itu katingali emak bapak nu kasep nu geulis jeung dulur alakul hirup dina kahirupan salirana urang kuda kurta itu masyaallah subhanallah alhamdulillah lain ngalih ngarangkulna kapal dia bageus jauh teteh didoakeun ku ujang nyaahna dedeuna ka teteh oge sami teteh nyaah kanu jadi adik bogia natrat sing janten cukang lat aran ngahon rapat cakap teteh disun taarna ujang ku teteh jauh ulah bangor ulah naka ulah jajan baik jeung ulah ngurus HP wae alhamdulillah amanah di teteh nu penting aja pada kunjungan kawagian anu teu acan ditepangan subhanallah alhamdulillah masya Allah iya tapi sareng dulur sareng arai untuk haut saulinan tos mangga
Teteh tepangan kadi heula ti dieu lain sungkeman pangintenan mangga abdi hapunten lahir batin doakeun abdi mugia mamangsi lahir batin abdi dinten enjing panginten bade dicandak ku caroge abdi jeung bager sing teu patuh ku maula kasang paretan nyaeta saki saya cekap dirangkul mangga alhamdulillah cu nya bisa dede bisa alhamdulillah rabbil alamin cekap abdi pada rumah tangga wasing mah abdi jadi sok kumaha antun aya kendalisan talajak anu teu sae ka hapunten mugia diikhlaskeun diri dihampura pisan geulis berang tong salampang tong hariwang cekap dirangkul wa bagan subhanallah alhamdulillah terasa tinu jadi dulu kanu jadi anak insyaallah bakal mukakeun awang ka saya subhanallah alam cekap bagan alhamdulillah lajeng aya ka awalun wal akhirun nikah nu mungkaran sing jantan nikah terakhir kalayan nyorang kabagjaan alhamdulillah dirangkul neng subhanallah alhamdulillah jauhnya cu panjang punjung panjang yuswa pangberarti sadayana mugia natrat kasalira cekap bager mangga dipangkar bilih aya keneh nu bade pangantenan pagilinggis si kurang kehidupan sapopoe sok aya bae sok teu lepas ti luput kalepatan panginten urang ikhlaskeun ridhokeun hampura insyaallah bakal mawa jalan kabagjaan kanggo nu geulis neng Aroh dikawin enjing mantena bakal rumah tangga laki rabi oge salamina insyaallah aya dina panangtayunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat berbayaksa masya Allah alhamdulillah wargi urang sadaya kempah di ieu patempatan ieu teh mah kaalaman deui neng Aroh geulis tah ieu pisan debe spesial momen kanggo salira dirunggung ku dulur ku baraya sadayana nepi kaler ti kidul ayeuna pisan amplopna doa kanggo salira dina dinten enjing bakal paduduaan sareng hiji pamegat anu jenengan Syed Agus Wahyudi di palihan mana mah di labeu teh Cibeuleuit Nagara Jaya masya Allah alhamdulillah masih kena di dayeuh Panawangan tu tepi di Bandung tapi itu anu di topi doakeun mah itu mister dikondisikeun ku emak ku bapak si geulis si cantik ditingali teras kuning rada ditarik ku mama ku emak isut paling dia damisna nu paling dia ku bapak engke sareng bapak sareng hiji dua tilu neng kana kamera ti mister senyum bager senyum penuh harapan penuh optimis yang tentunya besok hari akan menjadi sekali di atur masa alhamdulillah kenyaan kadeuh lanjutkan putra ti emak ti bapak dina dinten ieu katingali ka urang sadayana didokumenkeun tangot piraku ai sanana teh dinya maka dah ngalih ka dieu alhamdulillahirabbil alamin cik kumaha da Aroh mah panginten acan berisi berarti masih alit tah piraku teh kadoga mah bade diangkat moal tong teh tong diangkat padu ieu keun we tanya tah ditarikeun we ku mama Aroh mah masih keneh sok ari tuh tadi teh mister aya lilin tak apa-apanya Al-Qur'an ieu cahaya teh singnya angan jalan itu jalan pincakeun nu bakal kasorang insyaallah bakal saang padang narawangan Aroh salira bakal aya dina kabagjaan dina hirup rumah tangga naon dasarna nyaeta karidoan tina janten mamah tina janten emak jeung bapak subhanallah ayeuna katingali ku sadayana nu geulis dialus dicaangan ku dari bapak sangkan ulah poekeun jalan pincakeun tah ruket raket pahit paguh dalit ditimang-timang
tapi si matuan si ayeuna mah bageur moal kaalaman deui di ais ku mama di ais ku mah tapi ieu aisan nepi awan si ieu rek dilepaskeun rek dipegatkeun ciri lungsi nu ngajadi kanyaah mamah mantang manja tapi aisan bakal dilepaskeun hartosna tanggung jawab mamah lepas bakal digentos ku caroge hidup cet aroh. Alhamdulillah mangga mah lalaunan eta dilepaskeun aisanana. Bismillahirrahmanirrahim. Sok dilepaskeun mah jeung nyacu ieu aisan jadi saksi mudah-mudahan caroge hidup cet Agus si jantan imam anu sae lepaskeun mah ti mana canak si jangna sok tulur di canak si jangna pitakeun sok alungkeun mah lung tah teu disawerkeun alhamdulillah sawer wae mali ke sawer mata 2 juta setengah bapak kata ge sami nyaangan jalan dicakeun si neng atos banget iwati ku doa urang mah kemah bakal dicaangan ku carogena tanggung jawab bapak oge lekasan mangga eta lilin geura pariman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah digentos tu kudu caang marak bang subhanallah alhamdulillah kana sahira hidup la ilaha illallah anu maha tunggal Gusti la ilaha illallah anu maha tunggal Gusti sejak nyiraman pun anak moga bersih lahir batin angkat bapak mamah angkat eta kucurkeun ka si neng. Bismillahirrahmanirrahim pada luhur abah katingali muncunat sai tak kitu jo bageun mugi bersih lahir bersih batin tekan ucap lapah dina rumah tangga salamina ginuran rahayu najar kasalamatan mah ieu jadi teh acan campurkeun tadi mama kana ieu ya pada luhur mah bekat tingali subhanallah atau sekat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tamasan si neng ku mama baheula nuju alita sakeudeuk we jo ngancu sing dareh dek somea hade hate bisi ke nuturkeun salaki hidup ulah sombong takabur adiguna ieu doa ti mama terus diseup ku mama kumaha dina ieu da bisna bari ningali ka foto ka ditu. Alhamdulillah itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Alhamdulillah kada luhur subhanallah alhamdulillah mangga nyana kana tangan bapak sakedik diusapkeun kana rarayu si cantik segelis neng aroh mudah-mudahan nu geulis asli diajali endah cadak dikudarna teu sombong takabur adiguna sekarang kuduaan tadi mah bapak ti ditu aya bapak ti di sun ya dabisna neng barakallahu laka wa baraka alaika tah kitu dibantosan ku mamahna aroh mugi tah kitu mohon mah alhamdulillah sing bersih lahir bersih batin tekad ucap lampah sok kuneng subhanallah alhamdulillah tos bari tamasan mangga Allah ya Rabbi. Ma kita foto mama ulah wati bismillahirrahmanirrahim bageur ieu pangdoa ngalangkungan cai micen geuleuh keumeuh
kotor rojena bade ngusapan mangga teu wae ngusapan ka di pasien cai biasa dipengker di hoyong abajur mangga alhamdulillah mangga ulah ditakolkeun wa sonon wa rada luhur wa tamasan wa istri nyandak cai ti ditu ayeuna malah sok ampun sengaja diheureun wae ku wa pedah terus nangis wae mangga keur lawah ngadoana tah ieu ti wa istri bismillahirrahmanirrahim keun wae ku kiwa ge di banjur rada luhur sain apa katingali masya Allah langkung sampurna langkung sae dulu bade dipotong heula sang we sekata diusapan adanya ahli pisan atuh da kumaha masya Allah sok keningali ka dieu kapanit sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ngabanjur oge nyanak cai subhanallah alhamdulillah maka dipanyadakeun atuh tidinya ka disimpan dan dibanjurkeun anakku Maiis rada luhur Maiis sampai katingali nguncur maksuran cai alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin seuneuhna is rusuh wae is gitu iraha deui ieu secantik diaribakan moal ka silih pikanyaan bismillahirrahmanirrahim silih simbeur buka deudeh silih pikanyaan pikaulas pikaasih jeung dulur biasa lamun keur aya di naheureun dina balagona usul baik dibanjurkan ulah kos 3 kali masya Allah iya Pak Wa ngadek kaset mangga kaset kali sing dibanjur sok ujang ngabanjur teh lalaunan teh nya kadang jadi lanjut mangga kira banjur ujang teh sanes balas dendam ujang kaluhur ujang ieu tah kitu ujang alhamdulillah katingali saya jeung teh ku caroge Agus Wahyudin sing dipikanya dipikaulas dipikanya lah ulah ditakon mangga sakali di mangga nyuhunkeun ieu panginten nyuhunkeun 2 kali luhur kaluhur set alhamdulillahirabbil alamin turis cenah ujang mangga dipotona paling itu ujang sareng teteh Allah sareng waragi Allah ya Rabbi harta banda ngan harta banda anu barokah insyaallah lamun urang biasa ngajalankeunana ujang paling dituna ujang teteh siap bari ngadeg eta kembang lamun salira ke simbolna seueur harta banda pupeujeuh sing daek kumaha sing daek babagi atanapi sedekah jariyah siap hiji alungkeun kaluhurnya neng sawerkeun 2 3 ur Bapak, adik Bapak, mana Bapak? Ngageledegna doa kasih Neng anu bade angkat rumah tangga. Neng abdas hudu sakumaha biasa salira sok ngalaksanakeun salat atanapi sok bade netepan sok wujudkeun bismillahirrahmanirrahim. Neng abdas niatan enjing rumah tangga teu mandang harta banda pangkat kakayaan tapi mandangna ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Neng kahiji muslimah ada sok ngalaksanakeun kewajiban utamina netepan anu 5 waktu salat pancarna hirup wadahna sadaya amal insyaallah salira bakal jadi istri anu binangkit anu soleh
anu salamina dipikanya dipikawas dipikasih ku Agus Wahyudin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kitu manawi rengse acara siraman atos dugi ka abdas cekap tarik. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa durdina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya yuqafu majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalla kalimati sultani. Allahumma salli ala kawal jannah min syarika wa nar. Allahumma salli ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan halalan lisan kita berhenti. Allahumma qfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma alif bainahum kama alaqta Agus wa Aroh wa kama alaqta bainahum Nabi Adam wa Siti Hawa kama alaqta Nabi Yusuf wa Siti Zulaikha wa kama alaqta Nabi Muhammad wa Khadijah kubur. Ya Allah pun anak anu nami Aroh yang dinten enjing bade ditikah puji pamoget anu jenengan Cen Agus Wahyudin mugi anjeunna sing laras-laras jodoh anu pasti ti Gusti nu masuk ciri ti Allah kalayan sing regreg padu runtut raut sauyunan aya harangan harumana naon sing salamina aya dina pangantuyan ridho Allah Subhanahu wa taala ka rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah salamina aya dina kabacaan robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainal alhamdulillahirabbil alamin. Tahan tukang kamera Bismillahirrahmanirrahim. Ningali bari dadah saeuti. Alhamdulillah. Dadah. Ya. Dicandak keras tadi itu. Oh, madiluhur 3 juta. Jadi total aku anu bade dibagikeun diaburkeun. Subhanallah. Artos di Mamangan udah ngaharewas cenah totalna aya 4 juta 600. Nah, kan bade mulung sawer dina poe ayeuna teh kedah ka Mamana margi insyaallah pun mulung duit panyawer bakal jadi pangabutuh rumah tangga. Ka ibu-ibu anu mawa tiung rada landung tiasa tiung anu dibuka dibeberkeun. Lamun tiung pageuh painten tiasa rok anu dibeberkeun ngan ulah luhur teh. Nah, kayak urang kidungan heulin. Halana tawis kamelang hariri tawis ka eling hariri tawis ka eling. Bismillah janten deui tanah mugi Gusti nang tayungan eulis asep nurendengan mugia kasalamatan neng Aroh deui anu geulis pisan salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan aya dina kasenangan neng aya nu pondok we nya nyawerna mungkin nu panjang mah nu Agus. Oh saha nyawerna gitu. Ieu artos sawerna sanes ti mama aya mah cenah ieu ti mamang bibina anu 4 juta 600 jajak umum lahu poerot kasiron mamang bibi anu parantos ngiring nyawer mudah-mudahan kagentos sarik neh adek sakedap ada pilih kirang luhur mangga dicepengan ku bibi atau naik neng mandi luhur tadi na eta dina kursi kaler tilu ulah so siap neng kaler tilu eta wagi urang kudu deui ulah tetembrokan we siap 1 2 3 awur sawerna di awur sawerna di awur iya awur sawer nadi awur Mister rumah coba ngapunten heula nya bising ketos aya nu kenging ku saurang misalkan anak ujang kenging ulah teuing di sokot direbut kuno sanes mani kawe kajentenan di upami kenging ujang ada oh terkasih cenah ujang teuing di proses ya sih mah kitu terkasih cenah saur mah teh moal bilih kuat kumalang kubitos kenging kuat teh entong direbut mari ka jantenan kamari di kawali Citeureut tah geus digeurang di Citeureut kawali tos kenging ku batur samping direbut kalah kam sanes soeh meungkeut kana beungeungna tah jadi picilakaeun beunang we sorang siap neng
pantangkeun bade kasaha wae nu gaduh milik dina dinten ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi sinjang ieu sing janten tiasa dimanfaatkeun. Siap. Hiji. Dua. Abdi pada beungeun. Awas ya. 2,5. Anu terakhir. Panas-panas. Oh. Aya kitu buka lah abdi mah murung atuh bodoh kitu mah cenah pinter. Siap ah? Siap neng kurang balikeun 3 2 awas hiji naik Pak hatur nuhun. Atur nuhun Nyai. Tos santri, rumah tanggana. Rumah tanggana sing kira mabadah warung mah. Mana nyakeun? Manfaat jangan isi uang awewe ge Panganten nu geulis Neng Aron Maisaro. Sakitu anu kapihatur, atur nuhun kana paratosanana. Ti simkuring ayat terakhir urang doakeun sareng deui nu geulis Neng Aron. Mugi anjeunna sing panjang yuswa, panjang jodoh gampil milik Kristina. Hayu ieu acara urang tutup ku sadayana ku ngaos hamdalah sasangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum wa lahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka geus anakeun